Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujud bimiladi akrami nabiyyin wa a'azzi maulud. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul ma'bud wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmud. Wa ala alihi ahli taqwa wal jud salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil khulud. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ana asyrafun nasi hasaban wala fakhra wa akramun nasi qadran wala fakhra. Ayyuhan nas man atana atainahu wa man akramana akramnahu wa man katabana katabnahu wa man syayya'a syayya'nahu wa man qama bihaqqina qumna bihaqqih. Wa qala sahibul burdah, maulaya shalli wa sallim daiman ganti tisu ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi ya rabbi bil walan yadhiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi ya rabbi bil mustafa. Wa hadhihi burdatul mukhtari qad khutimat walhamdulillahi fi bad'in wa fi khatami ya rabbi bil abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farrij biha karbana ya wasi'al karami ya Rabb.
Ya Rabbi wakhtim liqariha wa sami'iha bihusni khatimatin ya munjiyal umami ya Rabbi bil Mustafa wal muslimina jami'an kullama tuliyat amin tadhakkuri jiranim bidhi salami ya Rabbi bil balligh maqa waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan keharibaan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan urang sadayana anu halaladir jaga di poe kiamat sing kenging sapaat ti mantena. Al-mukarramun para alimil ulama wal asatidil kiram, para sepuh, para pinusepuh, saumumna kiai-kiai nu haladirungi ieu, baik kiai anu sepuh maupun kiai anu anom, anu ku pribados sangat dipika hormat bil khusus keluarga besar Cisantri, anu ku pribados dipika hormat sareng para guru-guru nu sanesna urang daroakeun ku sadayana. Mudah-mudahan guru-guru urang selalu diberikan kesehatan lahir batin, dipanjangkeun yuswa anu bararokah. Wabil khusus al-mukarram murabbi pondok pesantren As-Salaf Al-Hasanah kersana guru urang sadaya. Urang doakeun ku sadayana guru urang abi sakaluargi Kiai Haji Nuh Nawawi, muga-muga berkah maulid Rasul, muga-muga ku mu'jizatna Rasul, muga-muga ku berkahna Rasul, anjeunna ku Gusti Allah sing enggal disehatkeun deui, dipanjangkeun yuswana, putra putrina mugi-mugi didamel dzurriyyatan thayyibah. Mugi-mugi pesantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Allahumma hadhihi dar darullah wa fiha ibadullah ammirha ya Rabbi bijahi Taha Rasulillah. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu nafi'an lana wa li jami'il ummah bijahi khairil bariyah walhamdulillahi rabbil alamin. Aparatur pejabat pemerintah atasan bawahan sipil militer TNI Polri urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi kana luhur sing dijadikeun ku Gusti Allah para pejabat anu amanah. Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi, wabil khusus keluarga besar pondok pesantren As-Salaf Al-Hasanah, ku pribados dipika hormat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insya Allah disim kuring nyarios di dieu sesuai dengan judul urusan nyaeta siratun nabi perjalanan rasul. Mugi-mugi ayat taufik hidayah ti Allah, sabab urang mah makhluk teu daya teu upaya, anu ngersakeun mah Gusti
Allah. Maka sabab sakitu muga-muga taufik hidayah saat ieu dilimpahkeun khususna ka jisim kuring umumna urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kangjeng Rasul, Rasul urang Nabi Muhammad taya Rasul teh gaduh rama namina Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah gaduh rama namina Sayyidina Abdul Muttalib. Sayyidina Abdul Muttalib gaduh istri namina Fatimah. Kudu nyaraho ieu. Ari muludan tiup tahun aya turunan Rasul kadang-kadang teu nyararaho. Ibu di imah daripada neulekeun TikTok. Janini kuari majalah leer. Ndek ondangan ge main Sherlock bae, Pak. Ai dia di mana odah aing mah geus di tempat coba Sherlock cenah bau. Janini kuari nyahueun Sherlock sagala. Eta hadirin wal hadirat, Sayyidina Abdul Muttalib gaduh istri namina pan aing tadi keneh ngomong Rodiah aing mah teu kahari jaya ieu ngomong aing jeung tunggul apa jeung jelema ieu. Masya Allah. Sayyidina Abdul Muttalib gaduh istri berarti ibuna Sayyid Abdul namina Fatimah. Abdullah gaduh putra Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul nikah jeung Siti Khadijah gaduh putra pak istri deui di antarana diarana nami Fatimah. Supaya ngarti mata ke ibu ulah beri keke nyombe jeung hadirin imah ngawuk mu para saing. Terus atuh heja can beres karak mulai. Eta hadirin Sayyidina Abdullah teh 12 bersaudara anu lebet Islam paman Kangjeng Rasul adina Abdullah hanya 2. Hiji Sayyidina Hamzah, 2 Sayyidina Abbas. Anu sejen henteu. Eta Sayyidina Abdullah harita hiji pamuda nu pangkasepna sakota Mekah. Eueuh layan. Naon sababna? Sabab nur Kangjeng Nabi dititipkeun ku Allah di Sayyidina Abdullah. Masya Allah. Makana kakasepan Sayyid Abdullah ngelehkeun pemuda anu sejena sehingga luar biasa kakasepan Sayyidina Abdullah. Lamun Sayyidina Abdullah keluar bau eta cenah ge parawan anu keur nyusuh di balang-balangkeun, anu keur masak siling sepak. Masya Allah hayang ningali kakasepan Sayyidina nini nu bongkok jadi lempeng ngabior bae lumpat atuh lempeng pan eta. Hayang ningali pamenteun wajah Sayyidina Abdullah. Masya Allah. Tah eta dewasa Sayyidina Abdullah nyarios ka abahna ki Abdul Muttalib jeung ka ibuna Nyi Siti Fatimah teh, bah ieu abdi hoyong nikah. Ari awewe nama atuh kumaha abah bae jeung ibu. Lamun cek abah jeung ibu sae abdi ngiringan. Kitu nu baheula mah narurut ka kolot teh. Masya Allah nu baheula mah dijodohkeun teh daek bae. Min cek indungna. Pangdeula aing mah dia keur bobogohannya jeung Sarmin. Puguh heueuh cenah mah abdi mah ieu mun teu kawin jeung ka Sarmin asana ieu abdi mah mun paeh jadi bobongkong ieu. Sabab abdi mah ieu bobogohan jeung ka Sarmin ti zaman As'ad keneh. Naek ka As'am'ab. Terus kuari ka As'am'ab ge masih keneh. Asana teu bisa dipisahkeun mah ieu. Ai kitu mah kumaha? Aing mah teu pati cocok ieu dia kawin jeung Sarmin. Dideuleuh ku aing Sarmin mah menak.
didelek kuing bajuna setil bae laju dampal leungeunna mah nama mulus bae laju cenah ieuna naon ngaranna buukna limit bae aing mah teu pati cocok mun biasa mah dia mending kasarman hampura bisa aya ngaran keur nginjem ngaran ieu sakedeung sarman mah aing mah cocok kasarman mah hiji sarman mah jelemana rada daekan hampang birit si eta mah daek bae dititah ku sasaha ge laju sarman mah lamun pangajian sok aya sok ngampar laju manehna mah eta dititah naon bae daek bae jelemana mesem bae seuri bae ai eta cenah sarman rada hideung pan bapa dia ge geuneuh tageus mama tepati cocok lamun kawin ka sarmin mama cocokna ka sarman jeung deui sarman mah dideuleuh ku emak dampal leungeunna doang ragaji mesin saya mah terus maena mah dideuleuh deui ku emak cokorna jebrag kamari bage sawah 14 kotak teu kudu make pacul make cokor manehna bae digalei cenah tah geus mama cocok ka dinya kumaha eta nu baheula mah heutuh ari emak teu cocok kana kasarmin mah teu naon kukula diputuskan kasarmin demi mengejar sarman nu baheula mah kitu narurut jajal budak wari nek dijodohkeun kalah ngomong ka indungna mak ulah ikut campur jodoh neng neng mah geus boga kabogoh titelna ge sarnaja gawena ge tuh di Cilegon dipircitakan horeng nyitak bata katipu tungtungna geblek binantu eta tanu baheula mah narurut aya nu kuari mah eueuh arese cek indungna ja aing alhamdulillah baheula mah teu pati bogoh ka papa dia ja kuari mah anak 16 tuh nu baheula mah narurutnya aya nu kuari mah ararese mantak nu baheula mah barodo tapi barerekah hirupna lantaran nurut ka indung bapak ai budak kuari mah henteu rada mincula bener gitu bo ari baheula mah eta anak nurut ka ko ai kuari mah tibalik eta kolot kudu nuturkeun ka hayang anak ya Allah akhirna ta ieu Sayyidina Abdul Muthalib tos menang ilham ti Gusti Allah bahwa pijodoeun Abdullah mah ieu awewe di kota Mekah ngaranna Aminah ngan ieu Ki Abdul Muthalib terang di mana imahna Aminah akhirnya turun Ki Abdul Muthalib jeung istrina neangan rompok Siti A kanyahoan kurang Mekah dak Ki Abdul Muthalib tuh keur lelempangan jeung pamajikan anak pasti neangan piminantuan jeung Abdullah ditanya bade ka mana cenah Nyi Siti Fatimah mun cek urang teh mah bade ka mana Ki Abdul Muthalib heh ieu kula neangan awewe nu ngaran Aminah Abdullah bogoheun ka Aminah kitu tah alasan Ki Abdul Muthalib maka masyarakat padahal Ki Abdul Muthalib mah geus meunang ilham ti Gusti Allah kumahirna waduh eta parawan sakota Mekah ngadadak diganti kabeh ngaranna Aminah ngaranna mah Odah diganti Aminah ngaranna mah Kokom Aminah bae Ki Abdul Muthalib bingung cek Ki Abdul Muthalib heh piraku ieu awewe sakota Mekah ngaranna Aminah kabeh horeng Aminah binti Wahab cek Ki Abdul Muthalib kami mah neangan Aminah binti Wahab waktu imah sakota Mekah di aranan ini rumahnya Aminah binti Wahab cek Ki Abdul Muthalib piraku sakota Mekah lalaki ngaranna Wahab kabeh boga anak ngaranna Aminah kabeh teu kaharti cek Ki Abdul Muthalib Aminah binti Wahab Wahab bin Abdi Manaf Abdi Manaf bin Kusoy bin Kilab kakarak cicing orang Quraisy teu bisa ngabohongan deui ka Ki Abdul Muthalib Masya Allah gancang carita nikah Sayyidina Abdullah jeung Sayyidatuna Aminah nah geger sakota Mekah adenge muncul orang teh maku RT hiji dakwari mah cenah Abdullah geus kawin jeung Aminah sa RT hiji parawan kabeh araredan
kunaon sedih kasengsrem kubogohna kana Abdullah ngan teu kapilih jadi pamajikan Sayyidina Abdullah. Waduh ngadenge deui RT 2 dak cenah kuarima Aminah teh geus kawin jeung Abdullah. Waduh sa RT 2 para ringsan awewe. Masya Allah begitu nikah. Nah cahaya Rasul nur Kangjeng Nabi anu tadina dititipkeun di ramana Sayyidina Abdullah dialihkeun ku Allah ka ibuna Sayyidatuna Aminah hamil kenging 2 bulan. Tuwaffiya bil madinatil syarifatil munawwarati Abu Abdullah. Kudu barisa ta santri maca walama sabab di urang mah eta marhaba kudu barisa. Marhaba pan aya asrakal aya tolaal jeung lamun marhaba kudu narangtung sabab ketika marhaba Rasulna hadir mantap urang kudu takzim hormat narangtung lamun marhaba teu bisa cenah kula maji cenah geus kolot geus teuing nangtung bae nu penting asal calangap belanan. Nah kudu barisa tah maca walamanya sabab di urang mah marhaba teh penting di urang mah teh sundatan marhaba muludan kawinan kawin deui atuh marhaba bae di urang mah kawin deui. Maut Sayyidina Abdullah tak berarti Rasul mata terang Ka'bah, berarti Rasul yatim. Geus bapak-bapak ieu nu di jero masjid kudu karunya ka yatim eta terutama ka indungna nu masih ngora akur bapak-bapak akur cenah ge Bu tuh atuh nya ulah nu dikarunyaan anakna bae ulah sakali-kali dong indungna sakalian nek ngarunyaan mah akur bapak-bapak ibu-ibu di tololnya. Masya Allah ya teraskan ya duh Masya Allah kia ya air riwayat mah ya teu diteruskeun kagok diteruskeun kebel. Nah orang teruskeun bae lah ngeureuy nya kudu nama anjing lah lain sakelas kula ieu ngomong di dieu kudu nama Abi Haji manggil mubaligna di Jakarta itu kudu nama pan serem gagah ngan kulana pindah heula ka Jakarta karena kondang deui gitu. Akhirna kumaha ta berarti Kangjeng Rasul nuju dikandung 2 bulan ku ibuna maut Sayyidina Abdullah. Para hadirin wal hadirat akhirna anu ngurus Siti Aminah adi-adina Abdullah bahkan Abu Lahab paman Rasulullah. Para hadirin kafir bolongkotan Masya Allah boga amat boga bujang ngaranna Suwaibah cek Abu Lahab Suwaibah urus Aminah Aminah keur ngandung anak Abdullah hukumane urus sayureunana susuna supaya Aminah sehat ngandung alo aing engke lamun lahir aing bedaan. Nah ya Abu Lahab para hadirin mantak pertama ketika Rasul lahir anu ngamerdekakeun amat ialah Abu Lahab. Begitu hadirin 9 bulan lah Rasul lahir ke alam dunia caang sakota Mekah. Para hadirin wal hadirat tah disusuan ku Suwaibah sakedap diganti deui anu nyusuan Kangjeng Rasul ialah Halimatus Sa'diyah orang Bani Sa'ad nuju kamari kuring hajian hayang terang di mana itu kampung Bani Sa'ad. Ternyata eta kampung Bani Sa'ad di kota Thaif 75 kilo kene. Masya Allah Mekah Thaif 128 kilo kurang lebih. Masya Allah Thaif Bani Sa'ad
kurang lebih 75 kilo kuring hayang nyaho mana rompokna Halimatus Sa'diyah ternyata rada luhur gunung di ujung kampung nage terakhir geus eueuh deui kampung ngan kuring mikir pohara amat Halimatus Sa'diyah kapilih ku Gusti Allah nyusuan Kangjeng Rasul ai kitu boga amal naon ieu Halimatus Sa'diyah ditingali dina ikhbar Mekah riwayat Halimatus Sa'diyah nu mantak Halimatus Sa'diyah terpilih para hadirin oleh Allah nyusuan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cenage bo Halimatus Sa'diyah mah awewe solihah nurut kasalaki tilok camerut kasalaki bari tilok cerewet kadenge laju bae pada ibu-ibu mah atau eta mah Halimatus Sa'diyah ja kami mah lain teh diah doang pohara eta Halimatus Sa'diyah horeng kapilih jadi ibu susu Rasulullah Halimatus Sa'diyah mah awewe solihah nurut kasalaki can pernah camrut dihareupeun salaki selalu senyum tabassamuka sodakotuka senyummu ialah sodakohmu kudu kitu mun bisa marah ibu-ibu kadenge euy Pak coba nanya ke bapak-bapak ari pamajikan urang ya loba seuri tak ka urang loba camberut jawab nu jujur di loba camberut cenah ge Masya Allah mantak ulah sok loba camberut bu pak nya kasalaki males teuing jendol-jendol ge salaki ibu syukuran baik mana salaki dia mimin tuh nu jendol salaki aing tuh mantap kudu syukur boga salaki jendol kudu syukur boga salaki hideng kudu syukur nuhun Gusti salaki abi mah hideng wios Gusti jah hideng mah angel kabelok letak nangleg 7 cm kitu kanyahoan jah hideng ieu laju alhamdulillah salaki hideng mah pan loba barayana ngarendeng jeung batang kaung doang adik kakak la ilaha illallah bahkan kamari masalah kula meh bekas siuk ku mobil sampah bacekeun plastik di ku hideung-hideungna leus teuing nya dodol Garut ge legit tadi hideung mah aya nu hideung di dia hidup nu hideung mantak eta lamun urang kulit hideung pamajikan nu sedeng bae ulah ieu mah urang kulit hideung pamajikan meuni putih doang oreo eta pipitnaheun batur karaga eta we saya eta atuh eta pamajikanana aduh eta nu hiji deui atuh eta salakina piraku di eta salakina hooh yakin dipelet demi Allah baik dipelet cenah pan eta fitnah ka batur tungtungna eta geus mantak ieu mang santri mang euy mau hendak boga pamajikan ngukur banget dong sedang bae terus kadang urang anggeuskeun di riwayat Masya Allah pohara diurus Rasulullah oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun begitu Rasulullah pala hadirin punten katunclok sakedik Sayyidina Abdullah maot umuran 2 bulan waktu dihamilkan Rasulullah Sayyidina Abdullah maot diprotes Gusti Allah langsung saha wanian amat merotes Allah malaikat Jibril cek malaikat Jibril Gusti Muhammad teh ku anjeun rek didamel rajana sakabe makhluk dunia akhirat kunaon ku ari di maotan bapana Muhammad engke butuh kasih sayang butuh tempat curhat butuh dukungan kunaon di maotan bapana umuran 2 bulan cek Allah kumaha aing bae Bril Muhammad kakasih aing Abdullah hamba aing terus atuh cenah sia ge makhluk aing engke ku aing dijawab pertanyaan sia cek Allah ka malaikat Jibril maut pala hadirin Sayyidina Abdullah terus diurus Rasul kusaha ku Halimatus Sa'diyah 4 tahun nembe diuwihkeun deui ka ibunda Sayyidatuna Aminah Masya Allah Pak Bu ternyata Rasulullah mati alit geus bisa jeung sepuh begitu perjuangan Rasulullah tileleuti keneh ngan geus tembong keadilan Rasulullah ketika disusuan Halimatus Sa'diyah gaduh putra alit numawi susuna sabelah jeung Kangjeng Rasul sabelah deui kanggo putrana ngan Rasul mah tembong keadilan
lamun ieu susu na Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah keur nyusuan dipasikeun ya nu putrana Rasul mah teu daekeun ngenyot. Tapi lamun putra Halimatus Sa'diyah rek ngenyot nu anjeunna atawa nu Rasul biasa bae. Tapi ketika Rasulullah rek disusuan ku Halimatus Sa'diyah ieu teh susu misalkan belah kenca gaduh putrana Rasul teu daekeun ngenyot. Ialah junjunan alam. Masya Allah. Rabbana Karim. Akhirna singkat riwayat 4 tahun diurus kuring naik tah ti imah Halimatus Sa'diyah aya meureun 30 meter mah aya batu jeung tatangkalan cek kuring ieu batu naon ieu teh batu patilasan nyarandekna Rasulullah dibedah ku malaikat Jibril umuran 2 tahun sebab Rasul melaksanakan bedah operasi selama hidup di dunia itu 5 kali bedah wasyaqqu sadril Mustafa wa huwa fi dari Bani Sa'din bi ghairi madiyati kasyakkihi wa huwa ibnu ashrin thumma fi lailati mi'rajin wa indal bi'fati. Ialah Rasulullah begitu kenging genep tahun 3 bulan Sayyidatuna Aminah meninggal dunia diprotes deui Gusti Allah ku malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, Gusti ya Allah baheula ku anjeun di maotan ibu bab abahna umuran 2 bulan ku ari umuran genep tahun di maotan ibuna engke Muhammad butuh kasih sayang ari kitu kumaha. Cek Allah kakarak kuari kuaing dijawab pertanyaan anjeun nu manta kuaing di maotan bapana umuran 2 bulan di maotan kuaing ibuna umuran genep tahun sebab nurek ngurus Muhammad mah lain manusia tapi aing cek Allah langsung mudabbiruhu Allah wa muallimuhu Allah anu ngurus Kangjeng Rasul mah langsung Gusti Allah bahkan guruna Kangjeng Nabi mah langsung Gusti jelma anu diurus langsung ku Gusti Allah sukses mimpin dunia jeung mimpin akhirat. Alhamdulillah urang jadi umatna alhamdulillah geblek-geblek ge rumah satu orang geblek kudu rumah sa jah Haji Jamaluddin mah geblek keneh euy ciri manusia tengetkeun bawa balik ka imah ciri manusia temenang taufik hidayah ti Allah ngarasa diri hebat batur anu teu hebat lamun jelema geus boga rasa kos kitu aing gagah batur teu gagah ciri jelema temenang taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala sanajan udeng-udengna sagede ban Vespa iya sulit hadirin euy rumah satu geblek bener urang pan sholat acak-acakan coba ibu memeh sholat moekeun ranginan tuh lah seserian bae tengah-tengah sholat hujan coba jawab inget karena sholat tak inget kena poe ranginan eta warese urang bener tuh bu sholat acakan urang mah hese eta husu ulah kitu cenah ji jateh teh gosok ngaji ka badulang ka santri ka kadueun jak leutikan ge di pelajaran ku guru ja saeutik-saeutik mah teh ge bisa husu ja kamari ge ku husu-husuna salat duhur ja 7 rakaat lain husu teh mah jelema linglung lu penting hutang Bang Emok ibu pak cok ayeuna urang mah harese ndek salat coba mantak eta bu awas lamun salat bu ya mun salat kudu nempokna pak kudu kana tempat sujud aqrabu ilal khusyu ulah culak cilak ieu mah ibu-ibu salat hareupeun kaca gede jubah jebek bebari ngaca atuna naonna tuh mantak lebah salat mah tempokeun tak ka tempat sujud ulah lebah culak cilak supaya naon aqrabu ilal khusyu ngadeketkeun kana kahusuan salat nah ieu nya
Pemahirna Masya Allah pupus Sayyidatuna Aminah, maka Rasul diasuh ku bapak kolot Ki Abdul Muthalib. Dewasa Rasulullah umuran 25 tahun nikah jeung Siti Khadijah umuran 40 tahun diangkat oleh Allah jadi Rasul. Maut Ki Abdul Muthalib, maka kepengurusan Rasul dialihkan ke adinya Abdullah Abi Thalib. Siapa Abi Thalib? Bapaknya Sayyidina Ali, adiknya Abdullah, sekaligus minantu Rasulullah nyadulur misan Kangjeng Rasul. Mantak Rasul ngandika ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha, aing teh kotana ilmu cek Rasulullah, pintuna Ali. Geus mun hayang tareh timu ngaji hadarotan be Sayyidina Ali na jaeta mah pintuna. Masya Allah. Kumaha akhirna tah aya keneh Ki Abi Thalib, orang Quraisy tidak berani mengganggu Rasulullah. Karena apa? Ada Abi Thalib. Abi Thalib putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib keturunan Adnan. Adnan salah satu manusia yang membangun Darun Nadwa. Apa Darun Nadwa? Tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy. Tewanian ta orang Quraisy lantaran ayah Abi Thalib. Abi Thalib macana ge bu bager jelemana, lain ke jelema bae bager, ka kotok bager, ka sireum bager. Laju lamun isuk-isuk cenah ge eta roti sanampan ejeung kotok, sanampan ejeung bebek. Laju eta cenah ge jukut sakarung ejeung embe, sakarung ejeung onta. Ieu gula cenah ge 2 sendok ejeung sireum kitu. Masya Allah ku bager eta Ki Abi Thalib. Mantap orang Mekah segan kepada Abi Thalib. Abi Thalib putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib keturunan Adnan. Adnan salah satu manusia yang membangun Darun Nadwa, tempat permusyawaratan orang-orang Quraisy. Nah tidinya maut Ki Abi Thalib terus disusul usaha ku istri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Rasul sedih nalangsa kakarakta ibu teu aya tos ngantunkeun, abah pipayun, bapak kolot maot, paman nu jadi tameng dada Rasulullah pun meninggal dunia, langsung disusul oleh istri tercinta Siti Khadijah pun meninggal dunia. Rasul sedih nalangsa. Waduh, kakarak orang Quraisy mulai rek ngaganggu Rasulullah. Rombongan mamang nata Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Dapur, Abu Jalan jeung Abu nu sajena tah. Kumaha cek rombongan Abu Lahab? Da kuari mah Muhammad geus teu boga backing, baikot Muhammad, embargo Muhammad. Waduh, jual beli jeung sahabat Muhammad tutup. Terus Muhammad lamun rek dakwah, mun rek ngajar di Masjid Anu teu meunang, geus ditingker kabeh ku orang-orang Quraisy bari pedang terhunus. Rasul sedih. Ternyata di Mekah dulur kabeh geus teu pro, geus hewa ka Rasulullah. Masya Allah, bahkan Rasul dibaikot. Akhirna para hadirin, Rasulullah punya inisiatif akan berangkat menuju kampung Taif, sebab di Taif aya keneh dulur susuganan be didukung ya ku dulur nu aya di Taif ngaranna qabilah Bani Saqif. Akhirna Rasul berangkat ditemani oleh seorang sahabat anu namina Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah satu-satunya sahabat Rasul anu aya ngarana dina Al-Quran. 124.000 sahabat anu aya ngarana dina Al-Quran, hanya satu orang, Zaid bin Harithah. Abu Bakar Siddiq teu aya, disamarkeun waktu di Gunung Thur, di Jabal Thur. Il huma fil ghar, huma rujukna kana Rasul jeung Abu Bakar Siddiq samar. Tapi Zaid bin Harithah mah aya namina dina Al-Quran. Lebah mana Quran ayatna? Lebah nu teu nyaho teh bapak-bapak jeung ibu-ibu. Heuy, heuy, heuy. Asok maca Quran. Asok. Bu, maca Quran asok.
laju osok tamat tilok bener kudu jujur bener tilok gitu bener hendak nu baheula mah kolot ya kiai-kiai 40 poe sia cuan teu tamat eta Quran bahkan lamun sia umur sabaraha tahun sia umur 45 tahun kudu 45 kali hatam minimal umur 50 tahun kudu geus 50 kali hatam kudu nama kitu urang ieu mah urang tereh kamod can hatam sakali kali waduh mata lamun nak kandelkeun ibadah ka surga nak make nu mana ayalah muludan model kieu ieu urang kikian keur daftar hadir ngeusi formulir daftar jaga hayang diaku ku Rasulullah kabawa jaga ka surga amin gitu hayang ka surga tayang ka neraka itu jadi cara lager ngomong nama jakabehan ge hayang ka surga akhirna Rasulullah berangkat ka mana ka Taif direncangan ku Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Satu-satunya sahabat yang ada namanya dalam Al-Quran. Ya ayatnya ya. Falamma qada Zaidun minha wa qarang zawwajnakaha. Falamma qada Zaid. Ya Zaid bin Harithah maksudnya. Nah, geus lamun aya kiai ngawinkeun jeung naib, zawwajtuka menang nyokot dalil tina Al-Qur'an, falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha. Mun aya kiai ngawinkeun ankah tuka menang nyokot tina ayat fankihu ma qabalakum minan nisa. Di mana ieu ayana pelajaran? Di pasan. Woi, Bu, di pasan. Nah, makana anak ibu pasantrenkeun ari geus bisa jampe wudu rukun salat batal wudu rukun wudu nah hop bae rek jadina naon ge da dasarna ge nu masantren moal jadi kiai kabeh atuh loba teuing kiai berebut berkat nya nu jadi nu sakola moal jadi pejabat kabeh tah ari ibadah mah kawajiban masing makanya ibu ya titipkan anaknya di diri ya dia salap alhamdulillah nggak serahkan ke kiai ayeuna urang boga anak teu bisa ngadidik waduh ibaratna kieu bebek naon bisa ngendogmah ngan teu bisa megarkeun bebek naon bebek kuak bebek jangkung teh bebek kuak tah eta bebek kuak mah bisa ngendogmah tapi teu bisa megar kaji eta sanu megarkeun kotok bisingleung leuman tak endog bebek ku kotok brel be megar anak bebek anak kotok itu anak bebek lah eta kayak gitu ibu jeung bapak boga be anak bisa be maraban teu bisa ngelmuan serahkeun ka kiai engke disingleung leuman ku kiai hartina dididik tadina teu nyaho jadi nyaho tadina teu bisa jadi bisa tah lamun geus boga ilmu heuy anak kiai tah anak urang ih anak bebek deh cenah wah teu beres ya anak urang tah anak kiai atuh anak urang jak kiai mah ngelmuan doang leres gitu ka hartos Masya Allah nah iya Bu nah geus serahkeun ku ibu Masya Allah Bu eta mah santrikeun anak mah cenah ge Masya Allah ganjarana gede mang santri mang hei tenang bae jadi santri mah masantren urang ieu ulah nganiatan jadi nanaon geus be urang mah tujuanna ibadah hayang ngaleungitkeun kabodohan masantren ulah nganiatan jadi nanaon ngan ulah sieun ketika balik ti pasantren ulah sieun teu jadi nanaon gitu kartos teh arti teh masantren ulah nganiatan jadi nanaon ngan ketika balik di pasantren ulah sieun teu jadi nanaon ya hartos nah iya kumaha akhirna berangkat Rasulullah
kamana ka Taif penting berangkat teu naik kuda teu naik onta bisi kadale ke orang Mekah dibunuh Rasulullah. Masya Allah begitu Rasulullah dongkap ke Taif, Masya Allah apa yang diharapkan oleh Rasulullah 0-0. Rasul tidak disambut oleh orang Taif dengan tola'al badru alaina, Rasul tidak disambut dengan marhaban ya nurul ain, Rasul malah disambit sakampung Taif kabeh mawa batu mawa tulang onta dibaledogeun kabeh ka Rasulullah. Bisa dibayangkan Rasul cuma duaan dikepung ku ribuan jelema sehingga memar mastaka Rasulullah ngucur darah melalui pipi, berarti lamun darah geus ngucur lain luka saeutik, luka parah. Itulah perjuangan. Awadung ngeunah berjuang. Kiai istiqomah di imah. Teruskan. Ulah pundungan. Karak digetak da kumetoha pundung. Mang, heuy, mang. Ih, sok ulah pundungan. Tinggal itu Rasulullah. Dilempar di baledog sehingga mastaka Rasul memar ngucur darah, soca Rasul kehalangan ku darah eta Rasul kuat rumpa-rampa, badan Rasul memar, tadinya jubah yang berwarna putih berubah jadi merah penuh dengan darah. Itulah Islam, itulah perjuangan. Eueuh nu ngeunah berjuang mah ja eta jelema ngeunaheun eta pasangka-sangka cek nu ieu ngeunaheun cenah si eta mah ngenan kumaha deuleu ku dia warungna rame di balanjana ge horeng titipan batur tuh cek nu saurang deui ngeunaheun si eta mah deuleu mobil nang ge 18 horeng menang ngridit kabeh puyeng nu boga mobil mah mending kadang-kadang eleh ku urang mending urang mah teu boga pikiran teu boga nanaon ieu bener Bu antak mun hayang bahagia ulah dikaitkeun harta tahta wanita dan jabatan tidak menjamin seseorang loba duit bakal atuh iya deuleu kadang-kadang jelema nu loba duitna gering di rumah sakit daharna kentang sapotong nginumna dibates setengah gelas atuh mending urang nginum jeung tekona dikieukeun nyatu sadaek-daek beuh aya awak sehat mah jeung jukut ngeunah bae pot ngarauk-rauk jengkol ngora rengse nu kolot beak coba ngeunaheun pan laju nu miskin mah panyakitna tilok parah cukup asup angin kerok nginum tolak angin ngakan dangder jeung mantang burubut muak borosot modal cager kak bener tak ternyata ai beungharna atuh identik ai urang mah kadang-kadang jelema nu loba duitna senang cek saha belum tentu lebah dinya mah ibu hayang jeung bapak senang atuh muak bena seeng senang gitu. Atuh senangan kene eta padagang eta teh manis deuleu mana mah tanpa beban oh nu meuli diuyup ku mana kabeh jadi mang deuleu teh mana Pak aya mang senang kan aya mamang lamun hayang ka surga sekali-kali dong gratiskan atuh padagang meni rame di luhur lamun ngaku cinta ka Nabi padagang cilok padagang baso malam iya mun ngaku cinta ka Nabi tolong dong gratiskan atuh sekali-kali ngagratiskeun muludan benar insya Allah ya lamun padagang baso padagang cilok ngagratiskeun daganganana engke jaga bakal asup ka surga jeung gerobak-gerobakna eta aya bisi teu percaya atuh pahe bae teh sakunaon terus berangkat Rasulullah ke Taif. Masya Allah Rasul ternyata orang Taif lebih kejam daripada orang Mekah. Nah cokot ya riwayat di dia buya Rasul kan tadinya berharap moga-moga ya dulur di Taif mah bager ka kaula jadi Mekah mah kabeh geus sewa datang ke Taif ternyata lebih sadis orang Taif. Nah apa artinya cokot ya dongeng jeung riwayat hikmahna ulah sok bergantung ka makhluk bergantungna ka Allah engke Allah nu ngagilekeun hate manusia. Ibu rek nginjem duit ka dulur ulah bergantung ka dulur bergantungna ka Allah engke Allah nu ngeliat hate dulur. Ketika orang bergantung kepada makhluk ketika tidak sukses tunggu kekecewaan anda. Orang nek nginjem duit tata genan ka dulur orang hadirin ketika teu dibere tinggal nyeri hate bener
bener mantap ulah bergantung ke makhluk bergantung ka Gusti. Bu ibu ulah sok minta duit ka salaki coba pan kasaha cenah kami minta duit nak rizkina ka Gusti. Ibu nu ngadoa ya Allah Gusti salaki abdi ya Allah keur usaha moga-moga ya Allah diberi maju usahana ya Allah ja abdi anak 16 kuari kereuneuh deui ya Allah usahana kitu bae salaki abdi moga-moga ya Allah berkamuludan ya Allah salaki abdi sing maju usahana bener bae menang 4 poe salakina dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur diijabah si eta mah doana eta jah yang maju ieu sok bu minta duitna ka Gusti salat duha geus lamun hayang jembar rezeki salat rezekina cenah hayang kontan atuh salat mait meunang ge wallahu alam gede jeung leutik mah kula ge teu nyaho ih kumaha kitu doana salat duha Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu ya Allah Gusti lamun memang rezeki abdi aya di luhur langit pang turunkeun berelek deh hujan kabeh kabagean wa in kana fil ardi fa akhrijhu Gusti mun memang rezeki abdi aya di jero taneuh pangaluarkeun durug-durug dangdeur di jero taneuh wa in kana ba'idan fa qarribhu mun memang rezeki abdi jauh pang deketkeun ngaleut paket unggal poe da ieu jurig paket pancena ka haji nyaho pabajikan aing ge kitu tadi nek magrib kot aya keneh bae paket kalah seseurian we manehna ih paket di kuari ai ke pasar mah tilok tapi paket murudul ih teu kaharti kula ge aneh malangak kula ge ka santri-santri kuari cod-codan heeh codan ngaranna jagos eta tah enggak cod-codan we geus nah santri kuari mah kitu ye pesen manehna tanggal 25 puasa ih datang eta paketna eta COD-an teh mainna balik eueuh ka imah atuh kiaina nu mayaran ampun nih santri kuari penasaran kiaina dibuka horeng sempak heh jak kuari mana ge pesen aya eta cod-codan naon ge eta oh eta benggeus teh geunan kitu kumaha aing bae atuh nu kitu mah salah ge teh doraka mun maca Quran doraka ih alladzina dibaca alladina ieu doraka eta mah cenah tadi cod-codan atuh teuing nek COD teh nek cod-codan ya bahasa Inggris mah jeung kula mah rada munafik jalain rada munafik tulisanna one dibacawan tehe meat dibaca dedemit tuh bahasa Inggris atuh ai bahasa Arab mah lamun alladzina atau alladzina bae lamun di doma Allahu dipatah Allaha di kasrah Allahi dalam bahasa Inggris benar tapi eta kudu kudu ngarti we setik-setik mah sabab eta lamun ka luar negeri mah ge ka Mekah ta ka mana atuh dua bahasa bahasa Inggris bahasa Arab terakhir bahasa isyarah mun hayang ngising ge eta bahasa internasional horeng bahasa isyarat kudu bisa mantak santri maulah sieun cenah balik di pasantren jam macam-macam kula boga babaturan balik di pondok eta umi haji rancangan abdi ya Allah aya jadi bos beas ubul jeung kula 25 tahun teu panggih heh cep jadi bos beasnya anu cenah kumaha kajin abdi mah kieu leus teuing gagah di eta tenaga amil bareto dia ngajina kieu berarti iklam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin bacikuruan sira mukhatab guer muayyan ing satune pirang-pirang amil ing dalam ilmu nahwu iku jumlah 100 liter eta jadi bos beas mana ku ari eta macam-macam anu bos jadi bos kayu bae berarti 100 cm satengah baheulana ngajina eta nya akhirnya kumaha hadirin Rasulullah kembali ya kadang deui
nggak sajam be lah kunaon ribut haram jadah doang terus hari gitu biasa nanti besok sampai jam beraha popanira begitu Rasulullah hadirin mapah rumpa-rampak dicepang ku Zaid bin Harisah dibawa lompat ke bukit-bukit akhirna alhamdulillah Rasul disalamatkan ku Gusti selamat tina ubran orang-orang Taif ngalamun Kangjeng Rasul dalakeun dia Pak ieu sikut Kangjeng dikieukeun gadok ditampak nah di Taif ke aya Masjid Ka'ab wau Ain eta teh hanya 2 meter persegi nya anu tos umroh mah jeung hajian itu masjid tilas Kangjeng Rasul istirahat calik di Taif dina bukit dikejar oleh orang Taif nah kieu Rasulullah bari ngalamun Kangjeng Rasul bari ngadoa ka Allah kumaha Kangjeng Rasul ieu doa Taif asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin apal pastilah potongan banget kieu mah tak iya doa teh Bu lamun hate keur pararus jarareng taiuj marareng baca doa iya mah keur pusing ka salaki nyeun status eta pemajikan folongo laju eta salaki keur jengkel ka pemajikan nyeun status salaki bolol ya baca doa iya ya nu tadi tah asku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin cek Rasulullah mungka anjeun Gusti abdi ngadu lemah kakuatan kaula saeutik kemampuan abdi tina sepak terjangna orang-orang Taif anta rabbul mustad'afin anjeun teh hiji zat anu bisa dipenta pertulungan pikeun orang-orang anu lemah seperti kaula cek Kangjeng Nabi Masya Allah baca doa tadi apal tante bisi ibu dicari kanan ku salaki oh mama mah goblok kolot oh kahayang oh kabecus asku langsung bae baca doa eta nu tadi apal teu teh dipagahan mah capek di kulananya coba ieu salakina apal tante ya asku coba turutan ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin baca doa eta lamun keur sedih keur pararusing tuh nya tah eta baca doa eta nu eta mantak cenah ge ubarna hate pan aya 5 di antarana ya maca Quran geus mun pararusing kudu maca beres baca Quran tutup ku doa nu tadi insyaallah bakal laluasa amin nah kumahirna majeuna Rasul keur calik Pak ya keur calik aitorojol teh malakul jibal malak malaikat jibal mah gunung berarti malaikat anu nunggu gun cek malaikat penunggu gunung ya Muhammad kami mah teu ridho anjeun dihina ku orang Taif gerak tunjuk gunung mana numpang luhurna di kota Makkah ku kami nek ditimpahkeun ke orang-orang Taif kumaha Rasulullah ulah malaikat karunya ke orang-orang Taif Masya Allah kitu tak Kangjeng mah karunyaan sifatna hilim bager Kangjeng Rasul mah hadirin bu mun andai kata kula be harita andai kata kula misalkan urang keur sedih terojol be malaikat hei Jamaluddin cek malaikat gara tunjuk ku anjeun gunung mana nupang luhurna nu aya di Banten nu aya Jawa Timur Jawa Tengah ku kami nek ditimpakeun ka lembur Badulang contoh ieu contoh doang sebab urang Badulang dar rugul terus ngalalunjak ka anjeun kula mah langsung nunjuk
hiji cekula Gunung Krakatau Setil keluarkan sene jeung orai nagana cok-cok jeung bol-bolna orang Badulang. Dua Gunung Merapi turunkan Mak Lampir jeung Grandongna cok-cok beheungna ta orang-orang Badulang. Kitu mun kula mah mun kula. Tapi pan Rasul mah teu kitu. Gara tunjuk Muhammad gunung mana itu paling tinggi, ulah cek Rasulullah malaikat. Rasul malah berdoa, apa kata Rasul? Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wala yusyrika bihi syai'a. Semoga Allah ngaluarkeun tina tonggongna orang-orang Taif man ya'budullaha, anak cucu keturunan orang-orang Taif, supaya kabeh nyembah ka Gusti Allah subhanahu. Doa Rasul diijabah. Taif 100% Islam. Tuh ya, apa artinya? Geus eta urang sanajan aya jelema hewa ka urang doakeun mah bener bae, ulah didoakeun teu bener. Coba bisa tante aya jelema hewa ka urang didoakeun bener bisa tante? Henteu sarua kula ge henek bae buku mah. Udah mapan lain. Woi, Didin, ayeuna cenah Maman, cenah si Agus contoh ya Gus. Si Agus teh cenah naik motor kamari cenah ngaguling, rasa utang kudak nak kawalat aing poponira. Aing Nabi mah teu kitu, kalau ka ngadoa kesanajan batur eta ka urang hewaeun doakeun mah bener ba. Majana Rasul keur calik ai tarajul malakul ardi kakarak ya malaikat penunggu bumi. Cek malaikat penunggu bumi Muhammad, lamun tadi malaikat penunggu gunung bisa dicegah ku anjeun, tapi kami malaikat penunggu bumi andai kata darahmu netes ke bumi gak bisa dijaga, tak bisa dicegah, kampung Taif nek dibalikeun ku kami. Tuh eta Rasul muka sorban Rasul dibuka, darah disinyak celakana taneuh dicecep ku Rasulullah. Akhirna darah Rasul netes diterumpah Rasulullah di sendalna Kangjeng Rasul. Masya Allah. Mun andai kata kula bean harita dinya nyeri urang jol be malaikat, hei Jamaluddin, andai kata darahmu netes ke bumi maka teu bisa dihalang deui lembur Badulang ku kami dibalikeun ku aing dikesek-kesekeun ngahaja dikitu-kitukeun. Lamun kula mah asana, tapi Kangjeng Rasul mah teu kitu, kalah ngadoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti bare pituduh kaum kami aranjeunna kos kitu ka abdi teh sebab keterangan abdi utusan Gusti. Nah lebah dinya jelema mah nu hewa aya nu resep moal hewa kabeh moal resep kab. Nu hewa na hitung-hitung eta mah serubuk mah tilok bagus, tai bedul, tai kotok, bener gitu, tai embe. Geus lamun aya jelema aya nu hewaeun ka urang teuing eta serubuk urang ulah dikukumakeun eta teh taraje nu nyieun urang luhur eta ja eta Kangjeng Rasul kitu. Aya nu dibalikeun hatena orang Taif ngaranna Atabah bin Rubai'ah. Ieu hese pa sejarah mah ieu. Ieu teruskeun ulah ieu. Ieu ceker carita mulu dia ke kaditu nama ieu. Ujung-ujungna. Jam sabaraha kitu ya? Kumaha ieu teruskeun nih. Engke ulah terus-terus tepuguh Rodiah. Begitu hadirin aya di Taif jalma nu beunghar boga kebon korma jeung kebon ang ngaranna Atabah bin Rubai'ah sacenah. Boga bujang ngaranna Adas sacenah. Ih cadas. Ih aing aya bae. Ini kan cadas. Adas eta bujang na ngaranna. Begitu hadirin hadirat cek eta Atabah bosna teh das ka dieu. Non bos, untuk urang teh mah
tadi Muhammad dikepung ku orang Taif. Cenah bos rame urang mana ta Muhammad, urang Mekah. Sa Taif ngepung manehna. Karunya dia adas. Coba kuari eta Muhammad jeung batuna can dahar eta. Can ngadahar naon? Masya Allah pasti hauseun can nginum-nginum acan. Atuh heulah kita tadi can nginum jeung saja. Ya anterkeun korma jeung anggur. Cek adas bos, cek orang teh maka dunungan ieu. Ai Muhammadna di mana? Atuh teu nyaho tayangan bae ku dia ka ditu cenah. Tuh ka bukit-bukit, ka deukeut gunung, jangan tadi lompat jeung baturna ka dinya. Tapi awas dia, ulah kanyahoan ke orang Taif sebab dia bisa dipaehan. Siap bos. Berangkat hadirin. Eta adas, gancang carita tepang jeung Kangjeng begitu tepang jeung Rasul. Cek adas kieu, Mang, teterangan eta bawa Rasulullah. Iya korma jeung anggur ti dunungan kami geura dahar. Cek Rasul hatur nuhun dicanda ku Rasul korma. Rasul nyanda korma ngucapkeun lapad Bismillahirrahman. Adas kaget, min aina anta lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Urang mana anjeun? Cek adas sabab ieu kalimat nu dibaca ku anjeun can pernah diucapkan ku ieu ahli kampung sabab orang Taif nage kafir. Min aina anta? Cek Rasulullah, ana Muhammad bin Abdullah. Di mana? Min Makkah. Kula Muhammad bin Abdullah, orang kota Mekah. Cek Rasulullah, ari anjeun saha? Urang mana? Cek adas, kaula ngaran Adas. Orang mana? Orang kampung Ninawi. Di mana eta Ninawi? Di Irak. Oh, cek Rasulullah, ai kitu mah anjeun orang kampungna Nabiullah Yunus bin Matta. Adas kaget. Muhammad, anjeun kenal jeung Yunus bin Matta. Cek Rasulullah, atuh kula lain kenal-kenal deui. Yunus bin Matta Rasul, kaula Rasul akhir zaman. Kaget adas. Harita keneh ditarik tangan Rasulullah, dikecup keningnya Rasul, dicium tangan Rasulullah oleh adas. Harita keneh adas, asyhadu alla ilaha wa asyhadu annaka Rasulullah. Nah iya asup Islam mantak, bawa umat, bawa masyarakat, ajak tetangga, ayo be diempok-empok urang lalaunan supaya darah raek ngaji, darah raek sholat, darah raek bakti ke Allah. Ulah diheurasan, anjing edan diheur atuh ngogogok. Mending sholat kumaha daripada nang ngomong naon cenah kiai dibeulah ku kami huluna. Pan kitu jelema kuarin. Mantak ayo lalaunan ajak tah supaya darah raek ibadah ka Allah. Ya. Masya Allah, horeng eta adas cenah ge di lemburna. Ieu adas anak kiaina, anak pendeta. Nah kita babana keur macakeun kitab das cek bapana ya engke aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad bin Abdullah. Ciri-cirina kieu anjeun kudu asup Islam ngan anjeun mah bakal panggih jeung Muhammad. Adas can kapikir piraku aing bakal panggih jeung Muhammad di kota Mekah, aing di Irak, Mekah Irak ribuan kilo. Allah berkehendak mempertemukan adas dengan Rasulullah. Adas gawe ka Taif kana atabah. Rasulullah pun berjuang ke Taif rek nepungan barayana. Akhirnya bertemu Rasul dengan adas. Untuk mengenang sejarah pertemuan Rasul dan adas, maka di Taif dibangun Masjid Sayyidina Adas. Bisa sholat di dinya mah di adas mah sebab 8 meter kali 8 meter. Hayang zarah ka ditu boga duitna geus daftarna neuk saha nu mawa angin puyuh teuing ulah leutik hate idza arada syai'an ay yaqula lahu nyaeta muga-muga kabehan kana nasibkeun. Akhirna Rasulullah 10 dinten di Taif berjuang. Eueuh nu iman orang Taif, aya ge adas orang Irak. Teruskan bae santri istiqomah. Engke ge ku Allah aya dibere pasti nu resep aya nu hewa aya. Para hadirin tingali riwayat guru-guru urang.
tingali riwayat ulama-ulama nu baheula istiqomah sangat luar biasa. Hayu urang gegera istiqomah ulah kagigir ka kenca ajak urang masyarakat sok pal hadirin. Nah iyalah akhirnya Rasul kembali ke Mekah barang datang ka Ma'la. Nah aya masjid jin ban kuari tak eta teh anu matak disebut masjid jin beat asup Islam kak beat ka Kangjeng masuk nah sebab Rasul mah kieu lamun lelempangan Bu Rasul angkat-angkatan ka mana baik naik ontak maupun mapah Rasul mah ieu cangkemna tarak liren maca persis bae siga ibu-ibu jeung bapak-bapak mun lelempangan ka mana kekenyum bae kekenyum jeung ngomongkeun batur urang mah ai Rasul mah teu liren-liren maca Rasulullah keur maca Quran kieu Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ngeunaheun teh jelema conge gadeng serok kula teu ngeunaheun cek rombongan jin ya inna sami'na qur'anan ajaba kami mendengar Muhammad baca Quran begitu indah Quran dibacakan yahdi ila rusdi eta Quran nudukeun kana jalan anu bener fa amanna bih akhirna kami iman kana Quran iman ka Gusti Allah iman ka Nabi Muhammad. Nah geus urang geura istiqomah bae santri sugan yo kiai teu boga santri jelema boga santri jin minahan boga santri jin mah teu boga duit tah maling kurang kemana bae atuh teh jatuh ka doloyo awas ya jin awas nu hade mantak jin kabagi-bagi aya jin Islam aya jin kafir wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun jin eta aya anu Islam aya anu kafir mantake lamun jelema anu kasurupan ulah sok dibawa ka dukun engkena ditanyaan ih jurig diajak ngobrol ngamuk awas ayeuna kiber antepkeun otok negatif dia hiber nu aya jangan-jangan ieu deui jelema jangan bohong teu bagugeun diantepkeun mantak lamun aya anu kasurupan adanan ngan ulah kele gertak ku jurig sakali teu mempan 3 kali teruskeun ulah ke urangna sieun eueuh eleh ye dukun nganclok ieu ulah adanan 3 kali terus 4 kali 5 kali kege ngejerit urangna ulah eleh temempan cenah ku adzan ayat kursi bacakeun ngan lebah wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim bolak-balik 3 kali temempan ku ayat kursi pantekeun kursina kunaon sengkleh kege ceulina heuy cenah temempan keneh bae cokot teh kotok lantung nu medok sesegan kana irungna pait-pait atuh kege cager. Iya mah kalau ditanyaan laju kumaha itu udah geura lempang aing mau lempang lamun can dibere rokok laju dia hayang rokok naon gitu aing mah teu hayang rokok bose teu hayang rokok cengkeh bikeun bae eta mah ka santri as-salaf eta mah hangit jarami nu eta aing mah hayang rokok propos ih jurig bedul meureun hayang kena rokok ieu ayo kalau kadi berean atau nuedan lepas geura lempang diajak ke dibere rokok moal aing manjun dibere kopi warung ngas dia ngas segera kopi tanggar kopi aing moal lempang da asup deui kana liang. Nah mantak imah jin di mana ayana dina liang-liang awas aya liang sirem liang kasir bisi aya lobang-lobang nu hade cek nabi eta imah jin singkah hade mantak awas pemuda santri
mun aya liang jerem liang kasir ulah sok main kihan bae baru tak lanjut dia ulah gegabah sabab imah jin awas geus di imah urang pak mun aya liang berarti imah jin gitu. Dulu imah jin seserian sok aya jina botaknya punya sakapeng lol croh pe ngajambe balik deui teh cenah. Naon kadaharan jin? Kadaharan jin tulang. Ngade. Tulang kadaharan jin. Cek Nabi hada ta'amu ikhwanikum. Tulang kadaharan dulur anjeun. Sak jin. Ngade. Antak bisi urang ngadahar sok iga ulah dibiakeun jeung tulangna. Modar dia, mau kagelong. Aduh, paeh. Sotkeun cokot dagingna sotkeun tulangna rapihkeun ka pipir mata mun geus kadar sok iga ulah sok diteuneun di dapur beta kaluarkeun bisi ke jinna asup ilu kukumbah piring deui. Nah ya jin aya nu Islam aya nu kafir nu hade wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Oh ternyata Rasulullah uih deui ka Mekah da ibu geus teu aya abah teu aya paman teu aya bapak kolot teu aya istri tercinta pupus Rasul sedih horeng Rasul nyok dihibur ku Allah teu kira-kira Kangjeng mah dihiburna ge urang malah sedih dihibur paling kacarita nya euy paling kaciko datang ka Cikorom madat jelema waduh pinuh kolam nage atuh kucepak doang mandi. Ih, paling gitu orang Rasul mah atuh masyaallah dihibur ku Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil jeung saterusna horeng Rasul rek dihibur ya urang ge ayeuna mun para rusing jara rengkel dihibur ku Maulid Rasul. Alhamdulillah dengan adanya Maulid Rasul hate urang tadina pusing jadi jalalem tadina jengkel jadi bahagi. Mantak lamun urang muludan kudu bahagia. Apa kata Rasulullah? Man fariha bina farihna bihi. Sahajalma anu berbahagia ketika aku dilahirkan ke alam dunia farihna bihi maka aing bakal bahagia ka eta jalma. Lamun jalma geus dibahagian ku Kangjeng Nabi jaminan sur. Nah, amin ya rabbal. Nah, mantak orang mampu butuh syafaat mantak cek Nabi ke surga melalui dua perjalanan hiji fabi rahmatillah ku rahmatna Allah yang kedua wabi syafaati dengan syafaatku kata Rasulullah numawi cek Nabi syafaati likullil muslim syafaat aing jeung sak kabeh jalma Islam ialah nu diharapkeun ku urang geus lamun muludan sumbang nu galalede gitu ibu hayang tadi syafaatan muludan renge jadah doang mulud tapi alhamdulillah di Banten mah tiap tahun ge mulud nah makanya cek Imam Ibnu Hajar anna amalal maulid amanun fi dzalikal am sanyanya ngayakeun peringatan maulid eta teh nyieun aman ka satu daerah satahunun amin gitu hayang aman muludan insyaallah bakal aman moal aya pamalingan sok di situ percaya ya kada keterangan Imam Ibnu Hajar aya penting ieu teu dan kuari motor di luar imah ulah dikunci atuh entah coba bener teh keterangan ieu iya keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hayo coba aman tante cenah bakal aman satahunan hayo cepat dandan kunci setang dandan motorna di luar bawa ke orang ka imah kuncina antepkeun be ngayakinkeun ieu omongan Imam Ibnu Hajar kumaha mun isuk-isuk leungit atuh nasib tah mangarana mantak lamun eta hayang aman satahunan man anfaqa dirhaman ngaluarkeun bandana sadirham ari sadirham sabaraha kitu sadirham eta 4 gram emas. Nah 4 gram emas kuari 1 gram 2 juta kali 4 8
tak lamun jelema nyumbang muludan 8 juta aman satahunan matak teu amin jaka jatuh nyumbang teu sakitu ieu ieu mah nyumbang muludan 50.000 nyokot berkat 12 albatan garong teh eta. Nah matak ayo nu mantak urang kudu ngayakeun muludan bisa babi hubbihi sabab eta urang cinta ka nabi al musili ila qurbihi supaya ngadatangkeun urang jaga panggih jeung Gusti moal panggih jeung Gusti Allah jelema tanpa cinta ka Kangjeng Nabi. Moga-moga dengan peringatan Maulid cinta ka Rasulullah urang ngadatangkeun urang jaga tepang jeung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pas kula ceramah 1 jam setengah, moga-moga aya manfaatna leres hidayah taufik ti Allah lepat kebaduan guring. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyya wa la mahruma. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam an tasfiya maradana wa marada syekhina Kiai Haji Nuh Nawawi isbi maradana wa mardahu isbi maradana wa mardahu shifaan ajilan la shifaa illa shifaa'uk بحق وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.